eling mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan raga taya pangawasa anak sok kasasarnya lampah anak masuk kasasar anaknya kasasarnya lampah nafsu mata kaduhung lagu naon dari akang ngana hari ringan itu bisa jalan alah lagu sungsang jadi lain saja jalan hari ringan lu Kang Wani kawas lu keur ngabang berangkeun bari lu ngabang berangkeun hate dek teh euy naon lu ke ngabang berangkeun hate akang bapak dewe kapuragaan naon panyawa tu damang pun bapak parantos sasasi setengah naon panyawatna ya akang ai mimiti nama hareeng ateu juru soca dinas juru socana teh kawas turuwisan mimiti nama ayeuna teh geus sagede duegan geus ngimbangan kepala moal tumor mah kitu heuh nya teh meureun anu disebut tumor teh tumor anas tumor ganas teh teuing lamun tuh koceak we jatang tos akang atuh 10 dinten ieu parantos teh lebet naon-naon cai oge diburakeun deui ayeuna teh boa-boanya teu bisa mapah eta teh pun bapak teh nyatang tos ai soca ka mak jerit teh cing cenah jang kumaha cenah geus dipopokan mah ku naon-naon ku dewek teh tah popokan ku surawung sugan ka dipopokan ku daun paria walah supaya tiis malah meureun eta manu jahil ka aing kumaha kan cing cenah bapak mana teh popokan ku timuning dilaksanakeun ku dewek teh aitaeun lain wah kalah buruk ada kokotor eta teh makan nya teh kitu cing perlukan karbit teuing beureunan ku si gareng basa kamari basa dina muludan kumaha ku si gareng kan da si gareng mah percayaan keneh gini ari manehna mah bener pusaka keris baheula teh di mandian dicak-celak dikosok dikecelakeun ngeuna cisoca bapak atunya heueuh da panyakit meureun teh mah keris kotor komo baheulana meureunnan ngaran-ngaran keris keur maehan batur diracun heula ayeuna dicak-celakeun ngeuna panon untung teu lolong deh nah eta loba mitos kitu teh jelema baheula kitu so teh da ayeuna mah geus zaman kemajuan zaman canggih zaman kemajuan atuh ayeuna teu kudu kitu dokter we nya bener kan modern ada pikiran oge meureun kudu modern urang teh hirup teh kudu adaptasi jeung apresiasi atuh buku kudu ningkat informasi geus loba ayeuna mah boh media cetak elektronik boh media cetak geus nyebar yaku teu meunang beja bener nya asal urangna we leukeun urang mah ieu loba animisme dina zaman modern ieu nyata kitu burung kasih dawala ka dieu kitu nya sok atuh Kang urang hiburan ieu ngahibur panganten ayeuna panganten dihibur cenah ku wayang golek anjing pan wengi enjing mah ngahibur anjeun ngawayang kulit sae urang doakeun ku urang cing aya dina kakiatan amin lahirna batina heuh kadenna gitu dah alah sok yang wani sok aya wae lepatna
pokoknya murah. Doh. Pinter nyari sangkang layak karasan Hup siap nganyen bisa capek ke nih hirup saja Dari mana pergi pucuk tinggiran. bieu teh kan nutukeun teh sagong deui Lagu dewe ke apa lagu pupulanna beta. nyata atuh geus teu nyaho di ngeunah bangsa urang Geus eueuh rasa dua kan. palingan teu dihargaan ku batur da geus teu bisa ngahargaan diri sorangan Paingan. mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan Ada benar. tah eta teh merkosa karya sorangan teh kitu teh Benar. ulah wakan nyalakeun batur Barah batur gini kan. ihdina siratal mustaqim Naon teh Kang? eta teh ungah salat diomongkeun dina Fatihah Moho. hartina teh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng nu matak di mana siling cilaka teh ulah nyalakeun ka pangeran da pangeran mah mere beja teh la lempeng anu mengko teh sia Paingan coba cilaka tuh mo. ai ku pangeran geus disadiakeun jalan nu lempeng sia mah rengkol wae nya puguh ti kebrus Benar. Doa minta salamet pigawe kecelakaan. Sadiakeun rahmat. ditulisan dina tongong truk utamakan selamat dina tongong truk nyelap teh mah ai supirna balanga mah ngareti kusruk Anger cilaka. eta utamakan selamat memilu nongeng deh Ayo cerai. dai Allah mah maha dina sagalana maha adil kabeh oge dirizkian nu iman nu teu iman oge Benar. contohna urang boga balong Kumaha? wur weh eta para lauk teh dikabalongkeun ta anu dibalong teh urang teh maksud teh pan marab lauk emas mujair milungakan impun milungakan kaburui-burui kakeyep-keyep milungakan Benar. orai kadut oge milungakan Ngilu. malah nu diparaban ku urang teh ta orai kadut teh ngahakan deui ta kanu diparaban ku urang Benar. kabeh milungakan tapi di mana dibedahkeun engke Kumaha? dipisahkeun pan kun bogana tah ieu mah meureun lauk emas Simpen lagi di ditu tuh. Dinu herang cairna. ieu lauk emas alihkeun ka dieu tah ieu mah mujair Jae. tah ieu mah orai kadut di podaran teh mah Atawa ieu mah keuyeub. tah ieu mah keuyeub tah di kitu sia sok akhir tina pagawean teh Benar kan? nya Ayo rezeki mah ngilu dahar. milu di dunia mah dahar kabeh oge Boro-boro kitu sasatu. nu mata kumaha atuh sangkan urang ulah dijejek engke di akhir ulah dipek-prek engke di akhir ti ayeuna kocorkeun deui tah rejeki teh lamun urang meunang rejeki sok jakatan 2,5% saacana dibikeun ka anak jeung pamajikan ku urang ku pamimpinna ku lalaki nyaeta bagikeun heula jakatan bersihan heula kakara bikeun ka anak jeung pamajikan hartina eta anak jeung pamajikan teh teu diracun disalametkeun itulah lalaki nu bijaksana ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i ari lalaki teh pamimpin ti eta awewe tuh
matak pang gede-gede na ibadah teh maraban anak jeung pamajikan ku rezeki anu halal bener kan saeusna ka pamajikan kocorkeun eta rezeki teh ka dulur anu teu mampu ka dulur ka tetangga saeusna ka dulur tuluy tatangga saeus tatangga tuluy kanulian disebutna sedekah jariah ka masjid mah nya anu bara main mah mana mau rugi geus salamet teh nu aya sabab urang barang bere teh teu beda ti urang maledogeun bal kana temok bledug bledag deui ka urang jadi syakur pagawean urang boh hade boh gorengna bakal balik deui ka urang contona makan urang keur cicing di sisi jalan cing aya jelema nu ngaliwat cek urang teh kemana goblok kumaha teh mana teh lain di tema tak goblok anu dikaluarkeun ku urang teh balik deui ka urang eta nu ngaliwat teh malik ka urang nyamperkeun jekuk we kana beungeut urang tak goblok nu tadi teh balik deui tak kana suka ngiring teu jaga-jaga teuing si orang kumaha ama perbuatan cek pangeran oge sanajan sagede siki sasawit bakal karasa deui bakal kasamper deui hah bener nu mata kumaha teu carana qad aflaha man jakaha bagja pisan keur manusia anu geus bisa ngebersihkeun hatena ulah aya eta Kang ditemal deui ku hadis khairunas anfa'u minanas panghade-hadena jelema anu mawa manfaat deui ka jelema tuh eta pang nuliskeun teh Kang Wani pek pikir perlu dicatat pek pikir perlu dicatat ayeuna sila lain gamelan dalang silaing mah kari ini tungku bari init di mobilan teu mikiran modal sia mah kari ini timah teh bere dahar kudu hajat ayeuna aing ngiga ngahibur di dieu ku sia dipegatkeun eta teh sarua jeung megatkeun ti koro ngomong gitu paseasa teh jelema kulantaran beda basa oh beda bahasanya Kang contohna ieu mah di urang teh aya basa Sunda jeung basa Indonesia bahasa daerah ari uyah bahasa naon teh bahasa Sunda aya garam bahasa Indonesia tah di lemur aya nu teu apal hiji awewe teu apal karena bahasa Indonesia da kurang gaul teh TV radio gitu boga kurung batok masak tanitah ka anakna cing buat ai anakna pinter bahasa Indonesia dan digaweana di Jakarta oh itu kok beusi ma ini pasakan pakai garam ulah ujang besi bapak sia teu beukieun mending pakai uyah padahal garam jeung uyah teh eta kene eta di lingkungan keluarga apa naya kene nu belenggu hitungan keluarga geus pekia-kia berapa kurang copot bahasa urang jeung bahasa itu tapi urang copot barangna da barangna mah sarua eta kene kumaha Malik Yaumidin maksudna sing sok hartikeun Malik Yaumidin nu ngaratuan di poe akhir atawa nu ngarajaan di poe akhir Malik Yaumidin teh teh hartina teh kitu raja di urang-urang Sunda boga karuhun baheula nepi ka jadi keyakinan dina dirina nyaeta Prabu Siliwangi ai Prabu kasaha karaja hah karaja Prabu mah da Siliwangi mah eta mah pagawean silih seungitan silih pajukeun teuing saha ngaranna mah gelar jadi ai Prabu kasaha karaja ayeuna Malik Yaumidin nu ngarajaan di poe akhir hah ai memeh Malik Yaumidin naon iya kana bodoh teu bisa lain memeh Malik Yaumidin mah Ar-Rahmani Rahim Malik Yaumidin ai Ar-Rahmani Rahim naon hartina cek akang welas jeung asih ai moto Siliwangi naon welas asih Sili asuh Sili asih gini eta barangna mah anger eta
bahasana nu beda teh beda sebutan pek jelema anu silih asa silih asu silih asih dawuh Rasul nalika bade maot para sahabat lamun hayang panggih jeung kami di mana aya jelema anu geus nyaahan ka fakir miskin tah kami aya di dinya. Oh maksana kumaha cek Prabu Siliwangi lamun hayang panggih jeung aing ya di mana jelema geus silih asa silih asu silih asih tang aing aya di dinya. Hari ieu gerbog teh kasurupan ku Prabu Siliwangi hayang nog jurig teh mah. hayang dewegannya kan bener Tah surupkeun eta welas jeung asih teh ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi. Nyaahan deudeuhan ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi. Si ngancik dina diri. Sarua jeung Fatihah tadi lamun nyokot barangna. Oh bener. Brai panon poe ti belah wetan ceuk urang Sunda teh mah. Ceuk urang Arabna teuing. Ceuk urang Sunda. Ieu batu dialungkeun kana cai kecemplung. Ceuk urang Sunda kecemplung sote. Ai ceuk urang Inggris banhuli. Teuing. Buat teuing ceuk urang Inggris mah kucing. Barangna mah eta keneh euy. Kunaon make pasea? Sabab ieu dunya sakilobana anu pinuh ku bangsa, anu pinuh ku manusia, anu beda-beda bangsa, aya nu saruahna. Oh, eta. Naon rasa? Pek tanyakeun ka urang Inggris aya rasa uyah kumaha? Asin. Pasti asin pasti. Pasti. Aya urang Irian. Ieu mah urang Afrika we panggoreng patutna. Ya asin meureun. Asin sarua. Asin sarua. Aya gula. Amis. Tuh. Nu matak along ngayakeun manusia di alam dunia aya nu rekep deng-deng papak sarua. Sajajar pajajaran disebutna. Oh, eta rasa teh. Sarua. Bener. Cokot mah sarua na we atuh. Ulah perbedaan ya kan? Bener. Ulah dina soal perbedaanana. Persamaanana. Ieu mah pasea grepek antara nu pegek jeung nu mancung. Pada eta keneh sesebutanna mah. Pada eta keneh malah ceuk anekdotna, ieu mah ceuk anekdotna. Bakang. Hah? Naon cek aneh. Cenah waktu nyieun urang Afrika mah cenah pangeran teh harita teh keur ngalewas heula jadi we tutung. Aya anu baru leh. Harita teh percaya cenah dijahit we, marukana geus asak. Tak anu geus asak mah urang Sunda. Ideung teuing teu. Ya. Sawo matang disebut ge. Tuh. Jadi pegek teuing henteu, mancung teuing henteu. Tanu matak lamun aya urang Sunda anu pegek teuing ta eta teh tong diaku. Tong diaku urang Sunda. Aduh, ampun. Page ulah di. Wale malah. Tahajud. Nya. Bener Kang. Yang bejakin ke padada. Aduh, ampun. Tah kitu euy. Jadi atuh kumaha sok bersihkeun hate. Hate bersihkeun. Bersihan hati orang bersihan baju. Gitu tanya. Bener Kang, kudu Dewek bersih. mah kitu sote ngabejaane kasih lain. Ngelingan. Ulah kamandinaan. Jadi urang teh balik lalajo teh ulah nepi ka polos ngan seri wungkul tapi kudu nambahan Ilmu. sakur perkara nu datang kana diri urang boh nu kadenge boh nu katingali lamun teu jadi ilmu rugi. Aja bawain balik cekolot. Tuh. Tak ieu dongeng ieu teh mudah-mudahan wae cing jadi bahan peledak. Bahan pikiran. Bahan pikiran. Pikiran Neun. Pikir kasalamatan urang tilunya. Ayeuna kuluantaran dina agama we ku beda-bedana geura sok sanajan bari agama beda-beda aliran. Beda aliran. Oh. Ngan anu leuwih bahaya pisan aya aliran anu teu satuju kana maksud tujuan pamarentah jeung rek ngaberontak. Nu mata kadulur-dulur nu di kampung bisi aya jelema
anu datangna make pakaian-pakaian jiga religius jiga ya kade jiga manehna teh orang-orang religius mung wawuh tah jeung tatangga asupna ka kampung teh susulumputan sing dicuriga ku urang kudu aya curiga mah kudu bisi ieu mah bisi kajadian cara nu geus Bisa jadi mamala. bisi jadi mamala ka urang-urang keneh kamu wajib lapor jadi tamu teh wajib lapor teh di dinya 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam teh wajib lapor lapor Lapor, oke. kudu diketahui baik dicarekan pege kuno mancung mah bener Kang waspada ya sebenarnya mah lamun boga salaki kasih eta musibah nah awak disebut musibah musibah lah jelema mah urang atuh tapi nu matak lamun aya awewe anu nuturkeun ka jelema nu model kitu wah eta mah kapereungpeunan sarua jeung boga salaki kajarikeun nek meureun eta mah ngawayahnakeun maneh keun cenah meureun hitung-hitung boga salaki ka nyiru Ya, nah, abdi ngajal lebih soleh kan. kan sok nyeri abdi menukaran itu sekarang sok nyeri abdi nukaran itu sekarang milik tak gitu euy saya nya anu penting mah urang saling doakeun nya amin amin Si Ari mah kana hianat eureun ya. gitu teh euy saya Jadi guna diedit. ulah sakali-kali deui teh ngaheureyan deweknya mangga moal Kang ayeuna mah isin ku Bapak Wahyu Effendi itu isin hiji kolot anu daek tutulung kanu butuh talang kanu susah teh eta anu tanpa pamrih isin ku Pak RT isin ku Pak RT Kang isin atuh ku Pak RT nya kue yang atin Wasir nasib ibu nenahnya. naon pek siapa Khawatir nasib ibu nenah. oh khawatir ku pamajikan dewek ku ngapoe nganu kur ngejo maraban semah anu pegek alah kaseniman seniwati nu aya di dieu sok nya tingkatkeun kreativitas urang teh kreativitasna Kang nya dina seni urang kudu bersatu bebarengan hayu saling pajukeun nya paya kaya kelengen depan urang teh kumaha carana saling pajukeun ta model dewek ayeuna Kang dewek mah mung narima murah ngadalang nah hari Akang wah anu leutik deh kumaha payuna sok lamun dewek disaruakeun kira kebagianana Kang nya kabeh kabagean sararea ame rata nya keun bae aing masa bulan 5 panggung oge asa anu 100 jutaan bener Kang itu 4 jutaan. duit gede tenaga pek nu 2,5 juta mah ka Pak Asep teruna Insya Allah karena suka balik ke wayang TBC. lain ngewayang maneh mah sorangan 2,5 juta teh Oh, nggak sehat. nge-MC-an gitu atina naon hirup mah mawe rupa-rupa cara hirup mah mudah-mudahan kapayun di sini tiasa tepang gede urang sarereanya amin Kang amin alah Di sini ieu sing pajeng deh lah. Di sini ieu sing pajeng deh lah. menikaran sorana naon soalnya di nuki aya sora doser Di sini. bot toh Oh, ada di sini Rafli. ini sora kayu putih bot oh toke brudun bot oh, wah omak urun angin gede ya ulah kaget bot sora tutup tarason sebot woi naon teh belentuk gitu inget tuh bapak bisa dedengean sebot atau manuk beo Kompak sih di temalan. Nanya support. sebot hei gimana hei oh syasing aduh syah Kayak gitu almarhum. syah Kang Osin Kang Osin dengar Penting ieu mah urang lahir kurang we. sebot syah
Di mana, Hoi? Sasi lain. Saya seling. Tunggu heureuyang dewek, Hoi. Dewek keur bingung. Ah, di leuweung ge mah bawa-bawa deui. Kadekang Bukan kawani ya. Keur kieu teh nya datang alien. alien teh naon jo alien. Makhluk luar angkasa alien teh. Oh, turun ka dunya urang kan. Apa sih luar angkasa? Luar mana? Angkasa teh belah mana kadipaten. Bedi tuh. Enggak ada. Si Azama dari alien. Tibayah teh ngulon. Oh, alien teh. Eta teh luar angkasa teh. Dibayar timur. Nyaleung we kedatangan alien mah aneh. Heeh. Sahanya euy. Luka teh ngaka. Sorageun temen kitu kudu apal. Suara Sa teh nu tadi teh euy. Paling si lain itu. Teh maukeun wujud seuing. lamun jama. Untung nyalukan ke kajauhan darinya malah laki. Sopan. Nah memang aing teh sieun. Sopan euy. Etika pakai. Aing teh hirup teh keur nguriling dengan tanding. Hanya cerang. Aja serang dengan lawan. Aing saumur hirup canyaho digetih sorangan. Wah, Sok pangdodetkeun beteng aing. Aing kudu ka rumah sakit mah. Harus ilmu nang tang. oh iya ono. Emang aing teh sieun. Kira-kira aing mah dieu kemana? Aing mah dulu di dunia sahanu jago tunduk aing mah. Percaya? Di pinggan Dani aya jago ngaranna Gatot Kaca. Eueuh. Depak kan yang depan aing mah. Di Jemrod ku aing. Emang aing sieun ku Gatot Kaca. Oh, Oh, jebrod ku aing mah. cadu kudu mun Kecil. Geuleuh aing ada jajar. Gatot Kaca teh dulungan aing. Bager eta teh ATM. Kasep ongko, udah sampai rupa hade teh eta. berehan ongko. Wah, aduh. Hese neangan dulungan aing cara Gatot Kaca. Geus ya gelo. Heuy. Aya kareuwaso. Geus ya geus. Kan pada ngahapunten ka abdi. Geus. Oh, Nah, sia geuning ceurik teh biji cimatanyaan. Bisaan maneh. Pun bapa udur. aduh. Naon? Pun bapa teh damang. Sakit. Bapa maneh geuring. Oh, aing teh babari jo Cipanon. Pun cari agang.